Wa iyam tas di warung. Tua ayam mah inung urang. Dengekeun ieu sia arek moal apa moal? Dengekeun sok. Wa iyam tas di warung. Wa iyam tas di warung. Mayar sabun. Mayar sabun. Mahal juat dibog di imah pangsiun juat. Udah acan. Hujan deui. Buat HP berita nih cileungeun hayu ngan kerusuhan we nu diberitakeun teh. Aing arat teh hayang turun deui ka jalan. Bagoy teh. Astagfirullahaladzim. Mikirkeun we lah. Lieur mikirkeun ka mah. Waalaikumsalam. Sok Kang. Hei, ye. Akang ngadawung sorangan we ngalamun. Alhamdulillah. Lami tadi aduh. Kemana wae atuh Jai teh? Aya di bumi tara kemana-mana paling ke payun ke bumi. Kumaha tah di jalan kumakayana yeuna? Tujuan aik nyarita. No. Kok ayeuna mah jadi loba gitu. Jebret ieu bereskeun datang deui. Loba saingana. Heeh. Padahal rayangeun ayeuna mah. Oh, udah pasti akang ge teh teu naon teh ibaratna mah tiba heula ge ngaranna Gitu. gesekan mah. Ye, hirup di jalan mah kudu tahan banting. Metak kuna naon? Akang teh metak eureun pangsiun teh. Nyata geus kahiji geus kolot merenya akang mah poho akang teh. Ngan ukur bisa ngawariskeun lapak we hungkur ari elmuna teh diturunkeun. Ilmuna kumaha? Oh, aya elmuna. Ilmu naon Kang? Ilmu preman hirup di jalan mah kudu boga ilmu teh jeung elmuna mah da meureunna ngan ukur gidigna we kumaha tah? Sorangan pusing Kang di imah majikan nih. Uring-uringan we nya sarua akang ge kitu baheula karena ini di imah dicap anu di imah mah bari ini teh usaha pasti hasil. Pan teu nyaho meureunna hirup di jalan kumaha? Teu nyahoan anu di imah mah. Angkana mah meureunnya gawe we kitu nya. Sorangan Gitu. balik teh. Gitu rieut pokoknya. Ge ku akang dibere ilmuna lah. Kebeneran Kang. Kumaha? Apalang lah sorangan menta ilmu ngaleungit lah. Ilmu naon? Ngaleungit Tah, nu kitu mah gampang. kumaha? Gampang, dirinya mawa ieu teh Nah, pulus. maksudna jika pulus Mawa teh didinya. atau mawa aya. Coba cepet we ka dina po pulusna. Mana pulus teh? Ya teh Kang tah. Oh iya. Nah hasil bionya tetenya. Sakieu-kieuna jang mau disusu budak. Tah, ieu pulus. Emang ngaleungit anu jajim mah, nu jetu mah. Make ieu Heeh, ngaleungit we kitu. ngaleungit. Contohna lah nu dia. Ku pulus mah jempling leungit. Atuh. Ya, bener teh. Bener. Ayeuna pamajikan didinya uring-uringan. Bere we dibalik didinya pulus. 5 menit kemudian leungit eueuh pamajikan didinya ge. Ku ieu mah. Kasih maksud akang? Leungit kumaha eueuh? Leungit shopping, di bawah shopping. Oh, leungit. Ya, bener teh. Atuh mantap eta mah benernya cek manehna teh. Aduh. Heeh. Didinya jadi preman. Apa teh ngaji preman? Maksudna Atuh preman teh kudu bisa ngaji. tuh bisa ngaji. Yang dayana lain cara santri ngaji Quran. Pan berenang urang teh urang akang mantan preman didinya masih kena aktif. Ngaji preman apa? Henteu. Nah, dekeun nya kudu apal didinya. Kumaha tuh? Kita jeung akang Yang budak di imah. masih budak euy atuh ya ampiana bisi leungit. Ampura Kan ya, eta Kang. sugan teh jeung akang tadi ngabur mah bunga akang teh. Kikeun Keun bae bunganya lah. Keun bae sok we dikeun ke budak. Arek ngapakeun ngaji preman? Kumaha? Tengkeun. Apa mah? Udah ingat-ingat we lah, sok dengekeun. Bima biskuit lantak cau kolesom yuk minum. Atuh meureun. Coba dirinya sok, coba. Kolesom masuk male. Kan eta ngaji preman, sakali dengekeun. Urang osok kitu mah meureun. Heuh dengekeun heula jata kudu didawamkeun eta kudu apa lu kitu. Apal. Akang ge teh ngapalkeun lu kitu meunang 3 bulan ka karek apal. Teu apal teh nyaho. Dengekeun sekali deui. Bima biskuit lantak cau
kolesom yuk minum tungtungan we kieu. Naon? Wa iyam tas di warung mayar sabun. Tua iya mah inung urang. Dengekeun ku sia arek moal apal moal. Dengekeun sok. Tuturkeun nya ngan apal. Siap. Bima biskuit Bima biskuit lantak cau lantak cau kolesom kolesom yuk minum yuk minum wa iyam tas di warung wa iyam tas di warung mayar sabun bayar sabun soda kolotok muning. sore kolotok mun. Bener pan? Eta ngaji preman pan? Bener. Beda aja ngaji. Bener lah, pokoknya Jeung ngaji santri beda. Geus lah, eta mah akang mah bieu mah heureuy. Sabenerna mah akang ge teu boga ari ilmu-ilmu preman kitu sok nongkrong di jalan ge teu boga. Kan hirupan yang penting mah bener. Emang identik anu sok tukang nongkrong di jalan teh nya dicap nama preman lah intinya tukang walaupun urang hajan parkir ngamankeun ibaratna dihareup lah ngamankeun panitipan batur. Tapi sing inget yen eta urang parkir ngajagaan walaupun duit 2000 eta je dikumpul-kumpul mah meureun jadi gede eta teh aya hak batur. Sing inget eta lain milik urang kumpul. Je heuh mah geus welanya dan meureun akang abi mah nya hampura akang dia lelucon di dinya serius nanggapina. Akang mah teu lelucon teu baheula kitu pokona mah kadang-kadang hidup di jalanan memang teu saeutik lah kitu nya. Gesekan-gesekan di jalan mah tapi kumaha urang dibawakeunna an urang hati-hati penjagaan amanah batur meureun batur nitipkeun kendaraan ka urang teh meureunan amanat eta teh kade kudu dijaga nya meureunan mere we meureunan tarima teu mere ulah maksa kitu pesan akang mah akangnya teh baheula ge da kitu nya meureunan aya mere ridho ti manehna ber aya milik urang jeung pamajikan urang tapi kade sasibukna urang kahirupan di jalan kerasna kumaha di jalan waktuna aya panggilan mah waktuna ibadah mah kade nya hape atau mangelingan gitu Aduh. da hirupna meureunan mah